Inilah suasana menunggu calon pengantin datang dari Jati 7 Majalengka. Terlihat di sana Palinmas dan para panitia hajat sedang bersiap menunggu kedatangan calon pengantin. Awas, Be. Rombongan pengantin sedang mempersiapkan pasukannya. Di mana nih? Maju. Simpan.
شوير مشمين الهنا وغدير والشوق لحياتي شوير مشمين الهنا Masih sambutan dari pihak panitia hajat ya sobat. Salam daun tales, jawab salamat yang dinalelis. Suka upami daun tales daun ketan. Nalelis jika nubar hutan. Kurang lihat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anu kusin kuring dihormat keluarga besar di calon pengantin Pamega, anu kusin kuring dihormat keluarga besar di calon pengantin istri, juga anu kusin kuring dihormat para sesepuh, tidak sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh pemuda yang sampai di tempat, kalau sampai kusin kuring dihormat, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang sampai di tempat, yang sampai kusin kuring dihormat. Sabadana yang sangat dengan kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala para tusma parinan pirang-pirang nikmat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkan nun ka palaksana Bapak Ustaz Iwan Sos ngawas kata suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan nomor ilmu menjadi auskeun sing ageng barokahna khususna kanggo ngaoskeunna umumna kanggo urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu miwah wargi sadayana urang lajengeun kana acara salajengna manggupikeun acara serentapi tanapi kedalisan di sepuhna tanapi mewakil di sepuhna calon panganten. Anu kahiji panginten kedalisan di sepuhna calon panganten Pamega anu bade dipikeun ku pangarsana Bapak Haji Jimson. Sakitu mangga kesempatan di Sumangaten.